Sampurasun pamirsa, kumaha damang, wilujeng tepang deui sareng acara Gentra Kahuripan, hiji acara anu ngaguar perkawis karohanian. Pamirsa, sapertos tepangan urang nu kalangkung, urang tos ngagunemkeun perkawis Injil Yohanes. Dina tepangan ayeuna urang bade neraskeun paguneman urang patali sareng Injil Yohanes dina tema pangandika. Salah sawios gelar kangge Gusti Yesus dina Injil Yohanes nyaeta pangandika. Pangandika teh gaduh hartos nyaeta kalimah atanapi firman. Urang tiasa ningal hal ieu eces pisan dina Injil Yohanes pasalna anu kahiji. Hal eta ngutamikeun yen Gusti Yesus teh Allah anu sajati. Pamirsa sadayana dina dinten ieu Gentra Kahuripan bade medal patali sareng pangajaran pangandika ieu. Namung sataacana mangga tampi kidung rohani anu dipidangkeun. Pangaruh kawasa alam nu sasa
Pamirsa, mugi tembang rohani nu parantos dipidangkeun ngajajabkeun urang kana paguneman gentra kahuripan dinten ieu. Parantos sumping sasarangan sareng abdi Pak Purnawan, kumaha damang Pak Purnawan? Hatur nuhun kasawalerna. Hatur nuhun sae pisan Pak. Sareng Pak Purnawan oge nyondong Kang Dudung wilujeng sumping Kang Dudung oge Kang Tanto wilujeng sumping oge Teh Deti wilujeng sumping. Mohon mangga atuh tiasa ngawitan bae, ngawitan ti saha ieu nu bade naros ka Pak Purnawan. Upami kenging mah abdi heula we kieu. Oh, kenging mangga. Aya pertarosan kieu Bapak. Dina pasal kahiji ayat kahiji diseratkeun di dieu teh yen pangandika teh parantos jumeneng sateu acan dunya ieu aya. Tah hartosna atanapi maksud ieu aya teh naon? Mohon. Paterosan saya cobi orang tinggal gerak dina pasal kahiji Injil Yohanes sapertos anu dicarioskeun leres pisan pangaoskeun we. Oh mangga. Sapertos eces. Yohanes pasal hiji ayat kahiji kieu. Ari nu disebut pangandika teh geus jumeneng ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika sasarengan jeung Allah. Pangandika sarua jeung Allah. Tah anu dimaksudkeun pangandika tadi dina pangjajab bisa anggapkeun salah sawios gelar Gusti Yesus Kristus anu diangge dina ieu Injil. Ieu kangge negeskeun yen Gusti Yesus Kristus anu dipasihan gelar pangandika ieu upami disanggapkeun geus jumeneng ti memeh dunya dijadikeun. Janten secara teologis upami ngangge kecap deungeun disanggapkeun ieu kehadiran Gusti Yesus sateu acan aya sagala rupi. Pre-eksisten diangge kecapna. Maksudna parantos aya sateu acan anjeunna gumelar di dunia ieu. Ieu nekenkeun yen anjeunna saleresna sanes jalmi sapertos urang. Tapi anjeunna leres-leres nyaeta Gusti kumargi sateu acan dunia dijantenkeun parantos aya. Parantos jumeneng saurna janten saha nu tos jumeneng sateu acan sagala rupi teu acan aya kajabi Gusti ku anjeun sanes anjeunna Gusti anjeunna parantos aya parantos hadir sateu acan anu sanes aya saacan anu sanes gumelar sateu acan anu katinggal ku urang di alam dunia ieu kalebet bangsa manusia teu acan aya Gusti parantos jumeneng janten ieu negeskeun yen gelar pangandika sanes sapertos hartos kecap anu tadi sanggepkeun kalimah firman tapi oge anu dimaksudkeun ieu gelar patali sareng kehadiranana parantos aya sateu acan anu sanesna aya kumargi anjeunna anu ngayakeun sagala rupi ieu anu dimaksudkeun nyaeta parantos hadir sateu acan sadaya anu sanesna hadir ieu anu pre-eksisten teh kehadiran sateu acan anjeunna aya atau katinggal di alam dunia tapi tos aya sateu acanna nah gitu negeskeun yen anjeunna leres-leres ilahi.